Bismillahirrahmanirrahim. Pasal batalna wudu. Ari batalna wudu eta aya 4 perkara. Hiji aya anu bijil tina salah sahijina palawangan anu 2 kaya hitu tatawa liana. Angin teu batal wudu bijil mani sabab ngawajibkeun anak kana adus. Kadua leungit akal kusabab sare kaya edan atawa gelo atawa beureuh. Angin teu batal wudu sare bari diuk sarta tetep bibit kana pangdiukanana. Katilu paantal kulit awewe jeung lalaki pada gede duanana sarta henteu aya halangna jeung lain mahromna. Ari ngaran mahrom mah sakurbarayan nu haram ditikah. Kaopat nyampal liang hareup atawa liang tukang manehanana atawa anu batur diragap ku dampal leungeun atawa ku dampal ramo sarta henteu aya halangna. Asal sunatna wudu. Ari sunatna wudu eta kudu yang hareup ka kiblat bari maca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'alal Islam wa ni'matihi alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura wal Islam nura. Rabbi inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tulis sunat ngumbah dampal leungeun duanana jeung pigelanganana duanana 3 kali. Ieu doana Allahumma hfad yadayya mimma asika kuliha. Tulis sunat kamu 3 kali. Ieu doana Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuluy sunat nisep cai kana irung 3 kali. Ieu doana Allahumma arihni ra'yatal jannati. Tuluy niat wudu seperti kieu pokna nawaitu rab'al hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat kaula ngilangkeun hukum hadas leutik fardu kana Allah. Sarta wajib niat teh kudu dibarengkeun jeung datangna cai kana beungeut. Tuluy ngumbah sakabe beungeut 3 kali. Ieu doana Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tuluy ngumbah leungeun katuhu jeung sikuna 3 kali. Ieu doana Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Tuluy ngumbah leungeun kenca jeung sikuna 3 kali. Ieu doana Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Tuluy ngusap kulit sirah saeutik 3 kali. Ieu doana Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Tuluy sunat ngumbah celi duanana 3 kali. Ieu doana Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'unal ahsana. Tuluy ngumbah suku katuhu jeung suku kenca jeung mumuncanganana 3 kali. Ieu doana sarupa bae Allahumma tsabit qadamayya 'ala sirati yauma tajallu fihil aqdam. Sanggeus wudu tuluy ngarep ka kiblat bari tanggah sarta jungjungkeun duanana leungeun bari maca doa ieu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuluy maca surat Inang sang namu 3 kali.